Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun aya jelema hayang geura maot ieu urang simak bareng-bareng. Nu paling hese mah lain kurban hewan, horenganan kurban nafsu. Lamun di syariat ba kurban teh kurban hewan, mencit hewan. Tapi dina ilmu tasawuf mah nu paling berat teh ngorbankeun nafsu. Kahayang urang teh ieu teh dikorbankeun sehingga ulah ayana naon hiji bae Allah. Ketika urang ngere kurban aya kasunahan abeh utama wa yusanu limuridi hasunahkan wae mengharap ngalaksanakeun kurban hiji ala yuzila syarahu ulam motongan rambut fi asril hijjah tanggal 10 tanggal hiji sampai tanggal 10 sampai kurban ulah potongan rambut ulah nagunting rambut kena jadi saksi tabu ji walada prahu jeung ulah ngaguntingan kuku tanggal hiji sampai kurban ulah diguntingan kuku sunah. Yusanulan dan sunahkan limuridiha kare wong kang ngarepakeun ing budiha kin sunahkeun lalayu zila apa yang orang hilangkeun ya murid syarahu ing rambut ya murid wala prahulan ora ing kukun ya murid biasa dilhijati dalam 10 Dzulhijjah atayudhya malah gawe kurban ya murid wa ayat bah binafsihi lan yantai jumlah ya murid ing dia kalawan awak ya murid wa illa sifal ya syada maka beci kehadiran yang murid aing murid wala tasiu ila min bilin wa baqarin wa ghanamin narasa yaudiyang saking onta wa baqarin lan sapi wa ghanamin lan wadus syahdu ibilin la yau'ana bisanat disadilan uti syarat ontai ku anta manjing ya ibilin dalam tahun kang kaping 6 wabakarin wa mazimat bisalizatillah dari syarat sapilan wedus kacang maiku tetep ing dalam tahun kang kaping 3 wadanin bisa niasilan begemol mahing dalam tahun kang kaping wa yajuz zakarun wa zanlan wa lango polanang lan wadon wa khasyun min sabatin wa syatuman wahidin lan tawi ontalan sapin ku tetep saking wa syatuman wahidin lan tawi wadus wahidin saking kang sawiji setiajan orang ngalaksanakeun naos urang bacakeun Fatihah hiji hanggung babahagia
Marsono bin Mitro Martono wafat 18 Juli Kamis 2 bulan Syawal 14 minggu kemari ngaji kene sasalaman masih ditanya sehat minggu pembukaan pengajian minggu ieu geus aya di alam barzakh boa-boa minggu ieu nu ngaji ge minggu hareup geus aya di ditu iyalah umur khusus pisan kanggo Haji almarhum Haji Artawi bin Haji Kunyang Hajah Nusimah binti Haji doakeun mudah-mudahan dilegakeun di kuburanana caangkeun di kuburanana dihampura sakabeh dosana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kene Fatihah komentari bacakan Fatihah suratna tinggalin. Geus bae urang bacakeun Fatihah kanu suratna tinggalin di kamar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeung pangeran mau amun surat cinta ese ya surat kitu batu Allah maha segala-gala ulah boga pikiran di surat makan di kamar aya surat kondang henteu ya babari jeung Allah asal urang boga kayakinan mungkin yakin nimbulkeun yakin teu babari komo urang ka Allah kos nu teu yakin ka deuleuh siga nawe kopeah mancri tapi keyakinanana kurang bahkan bisa disebut eueuh jelema nu masih keneh dagang teu boga keyakinan jelema anu tadi teu boga keyakinan jelema anu kututan koteteng teu boga keyakinan cak saha cak Ibnu Athaillah cak Tuan Syahadul Qadir urang mah yakin syariat ayas yakin keluar beti majlis leungit yakin sehat emang dah kuat yakin deh babari diomongkeunana hese dilaksanakeun dirasakeunana yakin bagian rasa kurang wakagara kutak-katik ilmu yakin we ugal poe kiai teh majaan kitab putar atur rukunan terdengarana ilmu yakin pae masih keneh loba kabemberan lamun geus ngarasakeun naik karak rada deres keyakinan datang ke hakul yakin naik ke ainul yakin ge
geus rada bagus. Kadeuleuna kumaha cenah kiai nu boga kayakinan jeung nu teu boga kayakinan. Atuh katempo jelema nu boga kayakinan, makan jelema nu boga rasa. Kadeuleuna istiqomah, kadeuleuna anteng, teu ka makhluk, teu ka dunya, hiji bae Allah. Aju karasa dekeutna Allah, karasa barengna Allah. Deuk teu yakin kumaha lamun geus dibere rasa deket jeung Allah. Deuk teu yakin kumaha lamun geus dibere rasa barengna jeung Allah. Masya Allah. Saya ngaji-ngaji teh urang teh hayang datang ka dinya nu sebenarna mah. Ngaji rurukunan mah segala rukun wudu datang ka poho deui buat. Pun salat. Eta penting tapi tambah cangka. Tah supaya mantap ibadah ka Gusti Allah teu lurak lirik dina aya penggede-penggede teu boga bae pikiran mere moal tah. Panyakit kiai penggede-gedena eta. Selain sugih biasa ngarada kandel. Kiai kudu digantung maksudnya bae. Aju bae neangan cara kumaha dan kumaha yalah naikeun derajat dunia yakin yayasan belah. Jangan ngaji kieu bae mah ieu mah ortodok. Kita geus teu boga kayakinan teh kiai gosi. Kiai nu boga yayasan mah sama kiai nu non yakin. Kecuali teu cenah kieu izin yayasan kieu mah sekedar metode rapih kelas 1 kelas 2 kelas 3 pelajaran eta urusan dunia mah teu geus diatur di administrasi goblok ngaranna. Jujur ya tuh bagus pinter ngelehkeun kepinteran segala-gala bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan bahasa Chinese bisa. Nganjang ka Allah ngambang. Sakitu dong, pinter bapak itu. Ya kuari nagaran mantak acak-acakan jadi jere dicekel ku jelema pinter. Mantak nagara rada acak-acakan, rada acak-acakan. Rada. Aing sabaraha kali teu ngomong radanya. Maksudnya dicekelna kudu pinter tapi teu yakin. Beda. Pinter rek ngadu naon urang jeung DPR. Ayo coba. Tapi teu yakin. Seperti eta. Duh. Eta mah keur contoh doang, contoh doang. Teu maksudna naon, teu maksud contoh. Aing kunaon kitu nya. Aing heran ka awak aing. Ai asli lawan teu eta ka Allah. Sudah asli lawan ka Allah lah. Urusan kos kitu mah teh masa bodoh. Urusan dunia ieu emang sakola mah kadija ngajurusna jang urusan-urusan eta. Ajeun bagus mun urusan sakola urusan negara. Acak ieu urang. Urang mah jadi DPR henteu, bupati henteu, gubernur henteu, ijazahna teh gableng sia. Ka Allah ieu maksudna geus urusan nyana urusan urang ka Allah supaya mantep. Tah eta nu supaya di akhirat teh hiber. Dibawa ke neraka. Hiber. Urang teh ayeuna keur ngabahas kurban. Hiji ibadah anu paling diperhatikeunana ku Gusti Allah di bulan Dzulhijjah kecuali motong hewan kurban.
Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqati dam. Langsung keterangan anak di Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang asal di Kangjeng Nabi ngerenyet hati ku percaya cek Kangjeng Nabi wajib sholat cek Kangjeng Nabi wajib puasa lockdown kerenyet hati taraweh na lockdown dah asal ucapan Kangjeng Nabi urang ku iman ka Kangjeng cek Kangjeng Nabi haram kredit reteng hayang nambah deui jurig teh ayo lah ucap Kangjeng Nabi laksanakeun ucap Kangjeng Nabi ulah moal kebal hirup di dunia moal kebal hirup di dunia maka jeung dipake lalagaan geus ngagejebur ka neraka mah kerasa gitu. Masya Allah pake lalagaan hirup contoh geus ambalaya nu sehat gelepek komo nu kering mah nu ngora gelepek komo nu kolot mah kan geus loba sing gelepek eta tinggal nunggu waktu hungkul urang mesti pake lalagaan dah mantek ulah niat ngaji cek ulah ge ka dieu konser kabeh ngeunaheun urang dina salahna jadi ngalain ngaji ieu geus daripada ngaji aja teu bener baringan niatan tadi tetanggana tadi tapi bener lempengkeun ka Allah singkap-singkapkeun penyakit-penyakit damun urang geus sakarat teu ka mana minta tulung iwalti ka Gusti Allah baik itu urang geus rada deukeut ka Allah kan loba utusan-utusan Allah Jibril teh Kangjeng Nabi teh para aulia teh kadeleuna mah sorangan orang di kamar ICU padahal mah orang keur dikelilingi ku para aulia Allah nikmat kadeleuna mah urang sorangan di leuweung padahal urang keur dikelilingi ku para sholihin rahasia Allah kuarina urang dedeukeun jeung ahli-ahli Allah engke ketika sakarat bepentingna ieu urusan kurban jadi paling diperhatikan ku Gusti Allah di bulan Dzulhijjah adalah kurban. Urang mah alhamdulillah ya kalalorban sabisa-bisa urang. Pamarentah mah can pernah korban. Bupati cenah henteu korban cenah mah. Gubernur henteu lain tinyana teh mah duit APBD. Dari rakyat untuk rakyat kembali ke Haji Pendi itu mah jadi orangnya ada sorangan jadi bagus masalah nganti pribadina ulah nu eta nya nama teh korban satu ya tolong anu teh nyaho nya nama tah mah ongkos zakat fitrah dijadikeun atlas bagikeun ka kiai tuh kiai nanti khusus sholat jalain jatuh mah tuh kiai tuh tambah jatuh mau ditambah jatuh sih kuno jadi ngacok itu sih ya tuh hayang khusus sampingna nu puguh ibadah ke Allah boleh mah ngabejaan doa rasakan geura-geura sampingna meuli make duit asli hasil dagang hasil tani rasakan pakai Allah rasakeun jeung nang pamere bupati sok ayo ngabejaan doang coba ge karasa dia ieu batu dibere marah sia bupati cenah ye sikeun teh ku plit-plit teh pugu keur dijagaan ku Allah tah kiai lamun geus ngarasa pelit ka bupati mun teu mere kiaina nu belon bupati namun kiaina
nolak ulah sekarang ada loba bae di berena tuh siapa susu goreng tungtungna siapa ya maksudnya ku basi kiai urusan kos itu urang steril geus rapihan dekat Allah lain deui komo lamun urang diberek hiji wali hiji ulama dipake pake masya Allah dipakai tahajud neter HS geuneun nah ieu urusan kurban nya jadi eueuh hiji pagawean boleh dipake karesep ku Gusti Allah tibatan mencit hewan kurban bolak-balik hadis Kangjeng Nabi apa nancem di hati urang pangbloon jelema di bulan haji boga jang meuli domba boga jang meuli hewan tapi teu korban eta mah ablaul bloon pangbloon kalau ngomong sih aja sia bloon main kuluhum batur mah balalener illa latati yaumal qiyamati biquruniha wa aghlafiha ke bakal datang korban teh ranggae berikut naon katakan lu gede tanduk kan tanya jauh ke kota tanya kata tanduk hidup di kota pantat tadi siapa di lemburnya tanduk lah ceker masya Allah kabita mapakeun ka urang terbayang-bayang coba ku urang rada dibayang-bayang ku urang kiamat rata ganti tanah muncul urang Gusti Allah ku harikeun loba tatangkalan engke mengeplak seueuh tatangkalan urang keur cerita di Mesir bae ge Timur Tengah antara gitu naon ngaranna eta Mesir aja leuk-leuk di lahan ka ditu batu ka dieu batu ta eta engke mah rata urang muncul panon poengan sagala dibayangkeun masya Allah urang entek Sayyidina Abu Bakar mah Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bayangna nanti bahagia anjeun manuk cek Sayyidina Abu Bakar anjeun mah hiber enclak nyatuan hiber deui enclak deui nyatuan hiber deui paeh digoe dihisab Abu Bakar mangke dihisab sia manuk bari ceri cenah Abu Bakar sia mah hiberan neangan parab di mana-mana paeh hisaban yeuh Abu Bakar paeh pasti ditanya ku malaikat munkar nakir dihisab urusan pagawean dunia jeung urusan kesosialan ya Abu Bakar mah sedih bari ngurucut cai mata cekel ku rekan-rekan aya naon Abu Bakar manuk ngeunaheun hiberan paeh masalah ieu Abu Bakar sagede Sidina Abu Bakar anu lamun keur zikir ngagolotrokna teh kadenge suara golotrok kolbu Abu Bakar teh sekitar bangsa 30 kilo Sina Ibrahim kang Nabi Ibrahim mah 60 kilo ngagolotrok urang kos urang teh lamun hayang motor teh teu kabeuli golotrok tekan urang ke sarua gogolotrokan di dieu teh Masya Allah naon kudu dijual naon kudu diojol naon ujung-ujungna naon kudu dipaling pantol golotrok pan dieu ya Allah komo lamun haya awewe haju urang bogoh nyana bogoh
Ya Allah, kamu gogolotro kanana, gogolotro kanana, gogolotro kanana, gogolotro kanana, gogolotro kanana, dedeh. Ngelehkeun segala-gala, apapun yang terjadi. Sikat habis. Tak urang mah bagian bos itu karat gogolotro kan. Ada yang ngasih Abu Bakar. Masya Allah kan. Tuh. Jadi dipapakeun orang di akhirat tak ku kurban. Indah jasa. Masya Allah. Ketika orang ada kurban aya kasunahan abeh utama wa yusanu limuridi hasunahkan mengharap ngalaksanakeun kurban hiji ala yuzila syarahu ulam motongan rambut fi asril hijjah tanggal 10 tanggal hiji sampai tanggal 10 sampai kurban ulah potongan rambut ulah ngagunting rambut kena jadi saksi tabu ji wala zaprahu jeung ulah ngaguntingan kuku tanggal hiji sampai kurban ulah diguntingan kuku sunah 10 poe berarti rada panjang saja tas kurban takbir pencit geresel karak cukup karak potongan kuku etage ilam yakun muhriman lamun teu keur ihram lamun manehna teu keur ihram yusanu li muridiha ulah motongan buuk ulah motongan kuku geus aya perintah ulah hukumna sunah mun ditabrak berarti makruh Zaid ngalaksanakeun kurban tanggal hiji sampai kurban teh disunahkeun ulah motongan buuk ngagunting motongan rambut kuari teu dilaksanakeun ditabrak makruh hukumna ya sakadar makruh tapi kurang utama rambut mata mandek rambut naon bae bahasa nagala yuzila syarahu ulah diguntingan rambut sirah ulah debgeun sawaun fi dzalika sya'r waliyati janggot wasani bijeng kumis walid dikelek termasuk buuk anu sok aya di ieu tegesan wa ulah diguntingan di blow ulah geus ulah guntingan rambut ulah guntingan kuku masyaallah ya jadi saksi ke di akhirat teh luar biasa hatta yudhya datang ka mencit kurban Kanjeng Nabi zaraitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ayudhya fal yumsik an syarhi wa adbarihi di mana anjeun ningali kana bulan sabit tanggal hiji Dzilhijjah sedengkeun warada ngarepakeun deuk ngalaksanakeun kurban palyumsikan syarhi wa adbari tahan ulah dicukur rambut ulah diguntingan kuku Masya Allah rapi mentek kerletik mah urang kerletik ke kula kerletik mun aya nu kurban data embe dibawa ka kiai tas dipandian rapi aju luhurna dibungkus maka kain putih nu bogana mawana nampan dina nampan teh kaca sisir gunting basilet nah itu dibawa ke imah kiai
wanita sebenarnya tuh kos gitu kolot baheula mah jadi kos gitu tah mawa teh padahal mah lain tadi bawa ka imah kiai nyana siap ke tas dipencit aju nyana ngaca ngagunting terus guntingan kuku bersolek lah imah lain baheula mah dibawa ka imah kiai aju nu loba nu korban aya 20-an atuh kiai aju jualan kaca Masya Allah bisa tuh kalau baheula ya ulah leutik kene ge masih teh kos gitu teh turun temurun bareng ka dieuna loba dihelah teh bagus sih sebenarnya kos gitu persiapan baheula mah dibawa ka imah kiai lantaran nyana ngahadiran mencit tadinya beres dipencit tah eta teh akan dingaranan tah ku kiaina dibikeun deui tah geus dipencit tah ieu sia kacana tah guntingna tah gunting kukuna geus geura mandi ka ditu baheula mah kitu jadi rapi geus atuh kulantaran dibalikeun deui dilaksanakeun kuari mah tangkorak kiaina teu ngabalikeun jadi ku kiaina dipendem kisir gunting segala macam kebal-kebalan jadi tukang cukur teh kiai gara-gara ada kiai beda jeung kiai baheula balik nah iyalah aya perbedaan seetik antara zaman ulah keleutik jeung zaman ayeuna tapi dibawa negara rapi disusungitan embe naga make minyak misi kaje minyak kage simpen di imah kiai ajajar lah ke zaman abah dia beca dage khusus dinerekan ieu kurban anu ieu kurban bapak anu ieu kurban bapak anu tah beres bilikeun deui aman kuari mah kiai ka mana eta sisir heuh ya sisir kos kitu ieu meuli dibahabak itu aman jadi kiaina kuari ya masalah keur carita perbedaan kamari ieu keur leutik jeung ieu keur kula leutik keneh mah asal jelema geus ka Mekah bae erek nu pinter erek nu bodoh kumu nu pinter asal geus balik di Mekah bae ge Masya Allah masyarakat asal geus ka Mekah bae eta Jumatna jam 10 ke masjid sorbanna dipake jubahna dipake padahal mah bodoh sieup baheula geus embung naon teh sebab ngarasakeun geus jadi haji beusi rusak ieu hajina tah zaman keur leutik urang mah kos kitu kuari mah aduh geus sababaraha kali ka Mekah kos teu munggah haji lah ka masjid make helm goblok makanya jadi hoti bah teu beres sia cek dina gegeraan bae masyarakat seserian mah lain ngadaekeun khutbah seserian naon sia ngaca bos orang make helm gegeraan teh gara-gara khotib anu sok dibayar di kota geus kitu kejadian kepohoan gegeraan bae aduh ke helm sudah ya kurangnya kuari laksanakan ya ingat-ingat kuari ya bagi anu ndek korban di bulan haji sagedeng deui hit haji tanggal hiji ulah nyukur ulah ngegunting kuku nah siapkan naon kitu ngaranna kepasrahan urang ka Allah kurban nu paling hese mah lain kurban hewan horenganan kurban nafsu lamun di syariat ba kurban teh kurban hewan mencit hewan tapi dina ilmu tasawuf mah nu paling berat teh ngorbankeun nafsu kahayang urang teh ieu teh dikorbankeun sehingga ulah ayana naon hiji bae Allah tah eta korban eta mah hese urang mah kan teu daek ngorbankeun urang hayang baju teu daek dikorbankeun hayang baju nu harga 500.000
yang samping nu harga 5 juta bau pedek dikorban-korbankeun tak korbankeun ganti tadina tamer ganti gajah lari kecuali dibeli samping tamerna balik ka dia tapi lain dipakai ku sorangan bikin kiai supaya nyana tegep kita tah da dasar mah cenah kieu mah hayang goblok sia ka aing mereh henteu suzon bae tungtung nama emang nusok ngomongkeun nu telek mereh ieu tak ustad tak karunya dah ustad urang dagang ya kemudian aku nah supaya nyana rapih ya kadeuleut tegep ka ustadanana beulit ame ke nyana nama gajah lari. Oh eta hebat pasti ngorbankeun nafsu kahayang dikorbankeun lamun geus bisa setik lain sinar eueuh nafsuan lain henteu saha teu nu pinter teu nu bodoh asa geus eueuh nafsul lawamah nafsul ammarat bisu sakadeuleuk ngeunah tentrem nikmat. Orang lamun geus nafsu eta teh urang maca shalawat ge embung gancang kan nafsu Allah udah maca naon sih eta nafsu lamun nafsu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman anu baheula mah gancang tara Allahumma sholli pada Jumat bro tas di masjid yang baden gitu kayaknya tara garancang maca 11 gangel mulai ijazah tadi ang baden lila maca 11 ya Allahumma sholli memeh Jumat tas Jumat silakan baca lila boleh main bere baca 11 ya 3 baca lagi yang 100 ya yang 100 awas biar orang yang maca anak baca laut sih tapi teu maidokeun make nafsu mangkos kitu kela mun geus teu make nafsu kara Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammad teu make nafsu karasa dina maca sholawat engke urang renungkeun keagungan Kangjeng Nabi renungkeun mantak berzanji teh lain sakadar dibaca tapi direnungkeun akmalan nasi khalqa wa khuluqan zati wa sifatin saniyah marbu alqamati abyadallahu min syarban bihumra zagabatin hilal terus urang di naon kitu ngaran dibayang-bayang muliaan Kangjeng Nabi wa innaka la ala khuluqin awim lain sekedar dongeng-dongeng tancepkeun ka jero hate baca ketika maca sholawat eta tah ke non kebagusan Kangjeng Nabi kehebatan Kangjeng Nabi renungkeun di jero hate bari maca sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan ki emang dititah bos ditori kumaha bos cangke langsung urang kabayang Kangjeng Nabi bisa kapan mimpi minimal entar lamun urang maca sholawat aju reupes eta hebat kena ngimpi atuh lamun teu es bukan mah ngimpi barang masa kakarak tilu da geus heuai asana ngimpi aing ya Allahumma sholli lain ngimpi paeh mah budak ya sok baca sholawat ulah pakai nafsu hajud bayang-bayang jero kolbu ke karasa ku sorangan ulah asal baca sholawat ya Allah ngan eta kikituan teh babari ngomongna hungkul orenganan kudu bari dikorbankeun nafsuna ulah kahalangan tetep lamun aya nafsuna mah moal ngeunah tapi lamun dipiceun nafsu maca sholawat masyaallah batur menang 1000 urang menang 10 tapi 10 eta nilaina leuwih tibatan 1000 geus kitu bari urang kana nilai ya Allah urang meuli
beas sakarung tapi belum jeung 10 liter Cianjur atuh barengan iya Cianjur 10 liter daharna dengan 2 comot mah geus tapi sapiring kan 2 comot Masya Allah beda nilai kan nomor kedua wahayal bahabilausi jeung disunahkeun mencit korban teh ku sorangan ya Allah ku sorangan ulani tabatul utamana ayane sunahna ieu teh dalilna ittiba nuturkeun laku lampah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh nyadak domba teh 100 nu dipenci ku Kangjeng Nabi 63 sampean anu katuhuna ditumpakeun ku Kangjeng Nabi kana beuteung embe leungeun kencana padangan kencana nyepengan kana tandukna bagian handapna aju pesokna langsung digereselkeun geus kabayangkan urang sok geura bayangkeun urang sampean kencana nendet ka ditu pandangan kencana nyepengan kana hulu embe ieuna ditumpakkeun kana beuteung embena mana ting gagahna bayangkeun gagah kan cenah mencit sorangan 63 gereser 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 63 emang teu make tenaga ya Allah urang mencit ieu ceklan ngamuk sia riweuh emang ada si eta mencit embe salempur nyahuan kabeh Masya Allah awas ya ubah-ubah si awas ya si ade capek emang ngadengen lagi can 63 hiji bage riweuh anjing Nabi mah 63 ya Allah ya Rabb aya nu naron sahabat tuan hak make jeung cuman 63 dijawab ku Kangjeng etalah batasan umur kaula nu mentek dina ayat iza jaa nasrullahi wal fath wallahu alam bimuradi iza jaa nasrullah di mana datang nasrullah pitulung Allah wal fath jeung fath eta teh di tafsiran eta adalah pitulung Allah dibukakeun hijab ku Gusti Allah terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng apaleun kana ajal iza jaa nasrullah di mana datang pitulung Allah ajal nyahoan apaleun Kangjeng Nabi ajal teh geus dibukakeun ku Gusti Allah 63 umur teh mantak mencit teh 63 apaan segala rupa mantak di akhir ayat dibaca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam selesai berarti Sayyidina Abu Bakar menangis sesajen makan teh si Abu Bakar menangis buru cuci socana teu katahan sahabat nu sejen ge ceurik di sarua karena ditanya saya ceurik naon ceurik bae menuturkeun Abu Bakar jadi maksudnya teu apa jadi latah daros kau bakar ajen kunaon ceurik sih dibacakeun ayat eta mana mangan sakadar ngadenge zahir ayatna be gitu pan meureun geus sampurna dakwah Kangjeng teh al yauma akmaltu lakum dina poe ieu akmaltu lakum wa atmamtu alaikum selesai berarti dakwah ayat selesai dakwah teh ka mana Kangjeng nu teu kuat ke kulat pepegatan jeung Kangjeng anu ayeuna babarengan ka dieu ka ditu hata perang nanya ieu nanya itu dijawabna teh langsung wahyu isuk pageto di mana Kangjeng geus teu aya jeung saha kakarak sahabat teh heueuh nya ceurik beneran
Iya otak cerdas Sidna Abu Bakar Siddiq. Ya Allah ya Rabb. Urang ku ari aya keneh jelema-jelema tanyain di lembur urang engke geus eueuh. Aya keneh kiai anu make tanyain anu lurus engke geus eueuh. Ketika urang randap ka dinya heueuh nya baheula mah aya Abuya, baheula mah aya Ki Bustomi, baheula mah aya Ki anu ayeuna kesulitan. Hukum mah sarua, kiaina loba. Kepuasan jeung keyakinan nu hese teh kepercayaan terhadap kiai. Iyalah ku ari nu ngomongkeun corona ambalaya kiai teu percaya urang ka omongan kiai. Nyaritakeun sagala rupa urusan-urusan negara teu percaya jol kiai ieu jol kiai ieu jol kiai. Naon eta? Sebab dianggap kiai muatan-muatan truk sama kiai truk. Eta kan hese eta kos kitu teh teman teu bisa dibobodo ja. Ya kurang kumaha wakil presiden urang ge Abuya. Ya teh kiai teh nang urang sarerea teh. Tapi kan urang cuma ditonton doang kemana arahna jeung kumaha pernah ya cerahan-cerahan anu pas jeung hate wallahu alam bisawab kiai kurang kumaha pinter kan. Tuh masalah ieu keur carita kepercayaan krisis ayeuna. Tuh nu pinter ambalaya tapi nu dipake percaya cerita Abu Bakar Siddiq. Masya Allah tuh wa ayat bahabi nafsi ya. Jadi berarti mencit sorangan sunnahna. Ya Allah. Wagala cegang yang Nabi kumi ka Siti Aisyah kumi ila udhiyatik wa asyadiha cek Siti Aisyah pan abdi memberi teu bisa mencit sorangan teh tuan kumaha nangtung anjeun. Diharapkan korban anjen saksian korbanna tuh nuendak wa illa lamun teu bisa mencit sorangan mah fal yashhadha hadir bae diharapkeun embe neulekeun dipencitna eta geus hebat sakitu meunang ganjaran kasunahan. Nah jadi kuari mah eta mah asal-asal carita ai kuari manggeus jadi ijma ulama geus berarti lamun lalaki bisa mencit sunah mencit sorangan awewe mah sananan bisa ge ulah sok mencit sorangan. Tina bahasa Kangjeng tadi diijmakeun ku para ulama. Jadi ulah sandajan hebat tanagana bisa mencit awewe mah utamana ulah sok mencit sorangan nya nama dipencit kuduna. Ulah mencit sorangan. Engke ka dituna mencit hewan mencit mah salaki deui. Dianggap embe ku jangan. Nah, ya, jadi kuari geus ijma tah. Geus ngawakilkeun bae atuh kuari mah awewe mah ulah sok mencit sorangan. Lamun lalaki bisa mencit sorangan. Lalakina teu bisa mencit sorang. Mencit emang kumaha kitu. Boh kurang-kurangna makan di kalpeso teh ngageter. Lain seseukeut teh tukang anu dikitu. Dari gageter mah ongkos ustad kita maca hot pangadadak. Aduh surat naraga kitek naraga hajunya nana diuk sorangan. Jadi kudu latihan segala rupa ya. Geus wae lalawan teu bisa mencit sorangan mah fal yashhadha geus atuh batur bae nu mencit benyana mah hadir bae di dinya tah jelas tenget-tenget kasunahanana sebab ieu kan nu aya di dieu pasti korban kabeh korban cinta maksudnya mah korban lah ya Allah. Urang kudu boga pikiran nyaho datang nyaho mal aing karbaran hareup rugi aing lamun teu korban ayeuna kudu boga pikiran kitu. Geus kuari tinggal sebulan deui berarti hayang boga duit tarolah mun meuli anu 5 juta sabaraha yang celangana lamun boga lamun hayang meuli nu 2,5 juta berarti yang celangana sabaraha tuh lamun hayang meuli nu lah pengelitian 2 juta hayang meuli nu harga 2 juta kuari sabulan deui tah
berarti sapoeuna sabar duit cicing sia itu bisa ngitung cicing melias lilin sia mah tuh kan nah supaya pas dia waktu ya Allah Masya Allah barang datang ke bulan haji alhamdulillah kabelimbe 2,5 juta bawa kurang tegas hadiran kurang itu bisa mencinta kak cak pemajikan naon korban geus bawa geus tapi kula ieu rasana teu nginaheun hate mun kunaon kak naon maksudnya itu korban geus sesuai berduit 2,5 juta sesuai jeung eta latun penting mah manjing lah kak naon sia teu kongkorong kula leungit kak kongkorong nu ngana atuh teh nu sok dipake teh besi we kakak atuh heuh eta nu dibelikeun ka korban teh masyaallah atuh kakak neangan duit hese kontrakan jatuh kuari mah teu dibalayar goyana lockdown ya jualan hese atulah tuh ngejual kongkorong mah nu babari eta kak kejadianna korban kakak atau korban kula sih sebenarnya loloba omong lah ai kula batur ridho bae kan jadina pan korban teh meureun mengorbankeun harta pan eta mah nu kula eta nu kakak pan nu kula loloba omong duaan ke urang di itu boncengan aduh geus tah kos kitu batu kata deui saboga pamajikan kitu kan ngeunaeun tarariis perasaan aduh lamun haju kokoprak je ngeunah bae di dinya korban kongkorong ya kokoprak ya geus lamun lain kana tarang makan tarang dikitu-kitukeun Masya Allah wa ayyazbaha binafsih sakali deui mun bisa pencit ku sorang wa ila mun teu bisa kabaturkeun wakilkeun falyashhadha ngan hadiran awewe sanajan bisa mencit korban kautamaanana tetep ulah ku sorangan tapi wakilkeun ka batur ya Allah wala tasihu ila min ibilin wa baqarin wa ghanamin teu sambarangan horenganan korban teh aya aturan-aturanana hewan mana nu bisa dipake korban jeung hewan mana nu teu bisa dipake korban wala tasiu teu ngalaksanakeun korban teh lamin ibilin kecuali hiji onta bisa pakai korban di Mekah di Madinah Timur Tengah ambalaya onta di urang mah hese onta ya onta di Mekah di Arab dibawa ke taman safari kayaknya geus culak-cileuk bae ngobrol jeung baturna caknya na horenganan di Indonesia mah teu betah tariris itu di taman safari atau onta tiris nya usul hayang balik deui ka ditu caknya geus kajen teu ka Mekah ka gajidah tuh jadi teu betah aya hewan anu teu betaheun cicing di negara nu tiris atau tropis secara urang hayangna di nu puanas bae hewan teu betaheun nya naon sabarakali taman safari teh gede onta teh kekuatanana paling ge sabulan 2 bulan turun mesti dibawa deui ka ditu setelah dicek horenganan ieu mah hewan kuduna di negara nu panas dah kebo pernah dibawa ke Mekah sarua culak-cileuk bae warok cak ieu kuat urang ngeunaheun di Kendal cak ieu di Kendal di kawaron mantap cak ieu jang gupak aya ieu we jang gupak cak ieu hese
teu betaheun kebodin mah di negara Mekah. Jadi manusia ge sarua okos hewan bahkan nu paling unik aya hiji hewan anu betahna teh dihandapeun batu nu batuna teh dijieun hau kecoa eta kecoa mah nama betaheun biasa dihandapeun batu teh panas tapi betahnya teh nyana eta dirinya ya Allah ya Rabb iku Allah teh geus dibere kebetahan kecoa betahna dihandapeun batu dinu panas teu kira-kira hau di dinya aya nu kudu di negara nu tiis bae aya nu kudu di tropis bae aya nu kudu di tiris bae Allah nyiptakeun hewan seperti eta manusia ge sarua urang dibawa ka Maroko waktu zaman tiris itu kena di Eropa teh saeutik lantaran tirisan nu pohara jasa loba nu pae akibat katirisan orang luar orang itu nama teh kitu kene panas anu menjadi urang lamun dikutub eta teh kapan panas 0 derajat nah mantak di ditu teh dengan alasan tiris maka arak putih arak hitam eta teh dikembangbiakeun supaya nyin panas kana awak daging kuda panas di ditu mah dikonsumsi lantaran panas daerahna tiris aya di urang mah kuari di urang tropis sedang negara sadunia paling indaheun di Indonesia sadunia ieu mah di negara mana atuh mun ngeunaheun panas tiris teuing di negara batur mah di Indonesia mah masyaallah hayang rada panas kaluar hayang rada tiris nyeuhan dihandapeun tangkal buah ya bari ngarokok ya Allah barang di deuleu teh itu teh hudang-hudang katimpah buah horeng negara nu paling ngeunaheun tibatan Indonesia Malaya tok jaglag di Mesir biasa bae geus puguh urang ka Madinah lamun lain ka Kangjeng ka Baitullah wallahu alam keur carita negara ieu mah Maroko gitu kene Yordan gitu kene Uzbekistan teu aya anu nyaman rarasaan teh di bidang cuaca baheulanan di bidang makanan ge sarua di urang mah hayang naon atuh macem-macem aya atuh coba-coba di Moskow neangan itu naon kitu ngaranna ulah hese-hese somai bae Malaya kajen gogo mage di Moskow neangan somai moal aya kuari mah di urang mah cilok aya ayo geura naon deui somai geus puguh aya deui naon deui cireng aya deui naon deui ambalaya urang Garut mulu nyieunan poskara itu mah dulu kuari aya deui keluaran anyar seblak geus teu pararuguh ngaranna ge segala seblak segala naon coba neangan di RRC seblak wah sakitu negara maju ekonominya kenangan seblak seseleh urang di ditu di Indonesia wah nyieun bae naon eueuh atuh geus pokona mah sorga tas di mana-mana orang asup ke Indonesia kakarak turun di kapalna bae geus jadi sorga masyaallah karim encan hasil bumi negara nu mantep kuari ngahutang geus boga 40.000 triliun hutang teh saadak-adak kajen mah urusannya anak kudu dibayar ku rakyat bayarlah ke urang lah sieun lah mun cenah kieu gede hatu lah dibayar ku cau Pandeglang ge kabayar emang cau Pandeglang kumaha gitu deui atah keneh geus dialahan geus encan kocapina deui bangun luhur teh orang Karakas drona mah sial teh orang Pandeglang nipu bae ka aing aduh ya Allah ya Rabb padahal mah mendingan dilempengkeun ulah make kararasnya mah kararas sakitu pajar pinuh urang barang dijeleungan 5 lah tiba keur carita sorga baheula sorga naon eueuh atuh di urang
naon eueuh Masya Allah karim wara orang Arab ka orang katipu orang Arab untuk katipu ka orang barang datang ke Indonesia ngadaran arem bos itu bukan makanan ini korma Indonesia nyala geus sarideung ka ieu na goblok orang Arab loon lah loba dongeng-dongeng geus tuh karena Indonesia mah mimiti cuaca makanan kemudian manusia-manusiana sopan santun moal aya urang ningali di negara lain seperti Indonesia ribut Muhammadiyah ribut yang NU ujung-ujungna bret ngahiji teh kumaha coba persis anu jika diperlukan ngahiji di Indonesia mah Masya Allah karim ger urusan ka dieu ka ditu ka kiai we kiai wah yo urusan begitu dek berjuang mah ngahiji kumaha tuh kuari rancangan undang-undang anu sakitu poharana wah bahaya ya dihijikeun NU Muhammadiyah persis wabeh kiai-kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat siap kakarak siap doang geus kageter itu di Indonesia mah luar biasa tempur kabeh belum kabeh ieu mah keur carita Indonesia mah pohar aja moal terjadilah sebab jadi luhurna kepala linter neuleuh bahaya tuh Indonesia malah aya cara di luar negeri luar negeri berarti Tasik nah ya orang bersyukur alhamdulillahirabbil tinggal ngadoa mudah-mudahan negara orang aman kemudian kondusif pemerintahanna jujur jeung adil polisi jeung TNI na ngahiji urang kabehan jadi tentrem ibadah orang mantap sehingga orang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala eta nu diharepkeun ku urang modal di Tangerang kurang ku baheunna-heunana bupatina bager teu pati cara di bupati nu sejen gubernurna teh urang mah bager teu cara di nu sejen kejem henteu di urang ngan ngomong dong lockdown kumpul biarin eta kan hese orang jangan pemimpin kos itu enggak mantap kudoakeun supaya panjang umurnya nah ulah hese ngadenge di anu loba kesulitan henteu sebabnya na pinter ya itu tambah deui kan jadi sorga deui coba di Garut mah di Bandung mah barang datang we ka Tangerang sini Tangerang mah kok ngeunaheun amat ngeunaheun ge di kampung aing sia coba ka Cisoka sia ka ditu tapi nu jelas mah aman orang tinggal bersyukurna dong hayu ibadah ka Gusti Allah teu kumaha kan ngeunah talalan tementak karena ge situasi politik atuh urusanna politik tinggal urang mah ngadoa ekonomi ye nu urang di harapan buah lamun ekspor impor encan jalan teu kumaha maju da negara sedangkan kuari anu jadi raja adalah Cina teu bisa ditutupi nu boga duit manehanana nah sayangna amal bejakeun aing sayang ngajeroan tama urusan guys jalanan ieu urang mah nyaritakeun korban bae lah hese-hese amat korban si eta pencit urang pala tasihu ila mini bilid desa korban kecuali onta bakorin jeung sapi waguna min embe muning mah eueuh dina kitab sebab Zakaria Al-Ansori di negara itu mah eueuh muning orang Bandung mah muning orang Tangerang mah aya teh dilemeskeun munting tah mah Brebes atuh kos kitu mah nu bagus mah lain muning kebo sebeuh ngadenge kebo ye eta geus orang menyebut kebo nya ya Allah sia kos awas ini sia ribut bae ka dibere tumbung kebo sia bae eta kolot urang heula kakana jeung adina ribut bae teu eureun eta kolot bae kunaon kitu nya
sira ribut bae dibere tumbuk kebo siapa aing. Tapi bener eta lamun dibere gak cantik. Ih obat eta nu mentak dibejakeun di pengajian obat mun aya adina jeung kakana ribut bae enggas song hekset beres. Masya Allah kolot kula ngomong kos kitu lamun lain majihan nya moal. Oh ngan lamun budak keneh. Lamun geus gede mah umur 25 ribut teh ulah tumbung kebo. Ah moal diteruskeun ku aing. Tamat nu aslina bae. Nggak selana limanya jadi aturanna sapi non onta sapi jeung domba makias lantaran akur oko sapi maka muning diskiaskeun kana sapi sami bae berarti menang tuan korban kebo ya mending kebo ala sabilil qiyas wa syartu ibilin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sakitu ceramah tina guru urang mudah-mudahan manfaat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.